Ih, digawe mah tong getol-getol teuing. Tuh cek si eta mah engke we mun aya dunungan. Para wargi, ayo nyebat kieu. Ih, digawe mah tong getol-getol teuing. Tuh cek si eta mah engke we mun aya dunungan. Teu kedah kitu atuh pamirsa. Piraku ngantosan heula dunungan nembe didamel leres-leres. Saur paribasa, kajen panas tonggong, asal tiis beteng. Nu penting mah damel. Da anu ningali mah lain dunungan, tapi Gusti kumanten anu ngawaskeun padamelan urang. Jadi mun urang barang gawe kedah lir ka Gusti. Da anu muruhan urang mah sanes jalmi, apan Gusti ngalangkungan jalmi. Gusti ngaberkahan.